Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gitu Bu, orang teh alhamdulillah tepang deui tina acara romansa ngadon. Ramadan sareng ngadon. Itu alhamdulillah terus dinten anu kesekian dina sasi saum ieu. Terus bocor? Alhamdulillah bocor ayeuna. Ayo normalnya. Normal. Abi kamari bocor, tapi sanes abdi bocor mah bumi. Beberapa hujan balah bocor. Ditinggalkan dah. Nah bocorna cai sanes sekolah. Abang Ramadan gitu nya. Bocorna hoyong kolot kan gitu. Bocor teh duk bocor. Seueur pisan ya aya. Itu terus jadinya mentil ali terus jadi kaca pangan bocor padahal ban bocor. Sana nama batal merenya. Batal. Nya tapi jadi terus kaca pangan bocor. Kan bocor teh rupi-rupi Bu, aya nu bocor. Kamari kan tos dia, tos dibasar kau teh anu bocor memang ngahaja. Ngahaja itu mah dibocorkeun atau anu hilap. Aya nu karena naon teh? Karena tedamang atau tedamangnya dibagi dua Bu. Anu damang tedamangnya anu tedamang api-api. Aya oge. Geun eta mah perkawis eta mah nya urang teh. Kalau balan-balan gador teh ayeuna sareng abi teh kada manggilna teteh. Naon we lah pokona nama eta we, mangga. Teneng. Mangga siap. Teneng terus bocor. Balik deui. Tos bocor, tos batal. Da ai istri mah aya nu namina pamengan. Aya sasihat. Tah. Sasihat. Kamari kan tos seurnya nih di hari-hari kamari urang ngabahas perkawis anu hilap anu ngahaja naon teh ngabatalkeun puasa teh nah urang mah enggak kantos teh urang ye urang ngabahas perjalanan tanapi mun dina ieu mah safar pangintennya safar atau perjalanan kan urang teh abi nuju alit kantos saum tapi dah pacet si mama teh Jok, cenah isu kurang ke Jakarta. Ada pasti kan ke Jakarta mah harta mah tapi matak enjing teh ngabubur heula. Da bisa liar teh dina. Emang niat batal we berarti nya. Nya, kadang gitu tapi kan kadang aya oge nu sok janten bingung teh mun urang di dieu naon teh Bandung Sumedang. Numutkeun teh neng eta batal teh mun urang perjalanan. Duka nah, abi ge kantor. Abi ge kantor. Kan ya. Kan terus batal kan abi teh nya di Bandung ke Ciamis tah. Kan lumayan ya tebih komo kan aya jaman kapungkur mah ya macetnya. Macet. Bandung ke Ciamis teh macet nu biasana 4 jam. Tiasa dugi ke 8 bahkan tiasa 12 jam. 12 jam harus kantos gitu. Nah, abi sabaraha kali tah kajantenan batal teh. Aya. Ngawitana diri mah saum we. Saum. Dugi ka Nagreg tah. Macet. Da can si gayeuna ayeuna mah aya lingkar Nagreg janten jalanan lancar. Kabungkur mah nembe ge reg-regan. Dugi ka Liren tah. Panas panginten. Panas. Nyalah namina panas teh nya. Kesan teh nya wah nuhun kitu rieu tah. Dugi ka muntah. Ai sorpon bapak teh almarhum. Entos saya batalkeun sok geurang ngaleueut cenah kitu. Jadi mah batal. Da muntah teh. Pang nama abi apal eta hari tadi abi teh pangkeureun tenengnya. Sabenerna mah teh hoyong muntah kan ningali itu ada tukang tahu gejerot teh kana nu di kieu. Jajal api-api boro lah kok. Itu ieu. Kayak oge seperti kieu perjalanan mah caket. Kana bis kota abi zaman bis kota ya. Ada niat ngabuburit. Naik peti eta teh tadi kopok. Pas dugi bade alun-alun mabak teh kelek. Abi kuat kalieur nya abi teh tidinya kapiuhan. Batal ya teh janten teh. Sigan mah batal dah. Aya nu ngaleutan abi da kiat buat didedet ditingker pisan teh kitu. Udah. Padahal perjalanan mah caket kabayang dong mun kapungkurnya. Kapungkur teh can aya kendaraan cenah Bandung Sumedang teh kena batal.
Nah, kayak mobil mah jalan kakinya belum kena. Nya udah capek mah kian panginten. Mal kieu teu Sabar dinteneun mah. Tapi dah pasti batal ada gitu mah. Batal tak can urang mun urang ningali nu kapungkur mah di gurun pasir. Tah eta nya. Nya mapa. Nya naon. Abi we ka Ciamis pan berkali-kali batal. Tuh, tapi kantos Ibu. Sore Ibu ke kantos ka Jogja. Kantos ka Jogja. Batal mah ada emang Jogja. Kapatihan. Tapi nah batal. Atuh pan nuju teh saum we harita mah. Dan memang mun ka Jogja saya batal teh masalah harga, ya masalah harga jeung Tawar menawar teh sigana teh amok gitu nya. Wes urang mah ikut cuk. Duka. Orang anak kan rupi-rupinya naon teh perkawis perjalanan teh nah seberapa kilonya nu urang teh kedah. Nya tah kedah ditempuh teh nah di atas 180 kilo atau napi 60 kilo. Kedah terang aturanana. Aturanana teh safar kumaha anu tiasa dibatalkeun, anu kenging, aya anu nya mun tiasa mah misalna teh ulah batal gitu kan. Nda aya mah gitu. Berkilo-kilo tapi karena pesawat terbang ku saja mah da. Sana biasa-biasa wae nya. Mun kapungkur mah laras meureun urang teh ku jalan kaki gitu. Nah, namanya jarak misalnya sekian jauhna. Tapi dah kan pesawat ngomong sajam 2 jam ya kadang namanya. Tapi duka eta. Tah, nah aya Pak Ustad. Kayak orang ngobrol sareng Pak Ustad mudah-mudahan. Nanti tuh terus ketinggal gini Pak Ustad lah. Mangga haturan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya nuju naon nih rame. Namanya teh si Ibu ngobrol cenah. Njuk teh neng teh bade perjalanan tah kinten kieu Ustad kan. Nah sara kon mun tebi anu kan sok aya jadi alasan teh napi naonnya buka we ieu perjalanan jauh. Tas sapertos gitulah hal-hal gitu. Ustad anu kadang urang teh sok masih rada baringungnya. Nah itu kenging batal atau ente atau setelah kiat mah. Itu kedah we sapertos gitu Ustad. Cik Ustad. Perbatalan teh diwenangkan kan bukan wajib wenang gitu. Diwenangkan perjalanan dengan jarak berkisar 90 km lah. Berkisar sakitu 80 kilo Bandung Pangandaran gitu. Eta boleh gitunya mau buka saum teh janten perkawis itu. Namun tadi nguping-nguping aya dan aya mah kan sajam dengan kana kapal ge gitunya eta teh ge wenang walaupun acara sajam gitu diibaratkeun sapertos jama kosor. Kan ke Jakarta 45 menit aya nama karena kereta cepat. Abe jam kosor mangga kenging gitu oge gitu. Jadi bahasana wenang gitu. Wenang ya. Jadi yang dihitung sanes masalah waktu tapi jarak. Gitu. Berarti upami Bandung Ciamis aya 80 kilo. Tentu kira. Bandung Ciamis gitu. Bandung Ciamis mah 70 kiloan. 75 lah. Aya mau nyampe pokoknya 90 km gitu. Tapi pami misalnya di jalanan kabujeng lieur, mabok, eta kumaha? Mabok eta mah tong ka jarakna 90 di luar 90 ge sudah ada ini. Mun sapertos tadinya abi kana di kota itu. Ketinggal. Kamu lu pingsan tah eta mah. Lain ku jarak ku pingsana tah gitu. Eta mah ku pingsana. Terus Bu Haji tadi ke Jogja, sebenarnya ke Jogja mana? Ima Jogja Kepatihan. Jogja Patihan itu mah kebun naon kuping santai gitu karena liar tambah saya jarak. Pas aku harga. Pami ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Meskipun ngangge pesawat hanya sekian jam wenang dibolehkan gitu untuk berbuka puasa. Pantasan kamari cenah Kang Injuk abi mah teneng mah ti ayeuna Kapayun bade unggal dinten cenah Bandung Jogja kitu macam ame batal. Ngalawenang sih. Saya lihatnya kan perjalanan juga yang diwenangkan gitu jauh. Terus aya di nu sanes
kosan bilih kan sok seueurnya nu masih urang teh bingungnya. Kan aya oga tapi mun abdi 80 kilo eta abdi kiat nahan kumaha? Kiat kan tadi gaunna. Bade buka mangga, bade teu mangga. Cuman kalau misalkan bade buka dibolehkan. Pamikieu misalna ayeuna abdi niat angkat ka Jogja niat. Abdi bade angkat ka Jogja, abdi mios ka Jogja. Ada tos terang ya jaraknya sekian kilo. Meskipun misalnya perjalanan mung sejam 2 jam karena nggak pesawat, tapi ada tos diniatan bade batal weh di bumi teh sarapan heula kumaha eta kenging teu. Kenging. Karena jadi yang diperhatikan harus masalah waktu tapi jarak. Walaupun waktu berubah ya, anggar tos niat tapi teu cios angkatna. Eta mah berarti batal eta kumaha bos. Atunya urang teh niat batal geus. Batal mah kayak kukur 80 kiloan. Jadi batal yang dosa itu nu dihaja gitu. Dihaja. Iya kan kadang geuningan bade angkat ame heula pas tos jam sabaraha teh di dituna teh dibatalkeun janjina teu cios teu cios eta. Gua menunggu janji ditunya. Ngomong apa teh ditu ge janji. Kesesuaian niat taunya itu. Aduh ya Allah. Kan ieu mah upamina. Iya gitu. Gitu. Kosan bilih kanggo balad-balad ngador aya. Nah, kalau balad-balad ngador dina perkais sesuatu hal mata batalkeun kana puasa di antarana kapiuhan teh pingsan nya gitu di antarana lajengan deui naon istilah nama ngebohong kan eta ngebatalkeun. Tapi beda ngebatalkeun ku barang tuang aya ngebatalkeun ku ngebohong mah puasa teu batal tapi ganjaranna batal gitu. Makna gitu nya eusina mun eusi gitu. Jadi pahalana tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala gitu. Lajeng deui nu mata kabatalkeun eta barang tua ngahaja nya. Ngahaja barang tua. Barang doang bahagia. Lajeng deui dina sapoe keterangan mah nyolok ceuli. Kan sok aya nu ka dieu. Eta. Kan dugi sok di karaos tak harus eta ge gitu. Jadi jarak dina sapalih pikih mah perkawis matakeun kana saub teh eta sampai kana we meludah sampai ka dieu teh. Pami sampai ka dieu teh sakali kaluarkeun. Gitu. Terus masuk ka dieu teh ge batal gitu. Tadi antawisna gitu. Hal-hal. Terus kieu ieu mah panginten melenceng tina safar. Misalna teh kan sok aya wae nya tos saur. Terus hilap bebersih gosok gigi kumaha. Sok aya wae lah painten nya balad-balad sok aya lah painten anu tiba-tiba kaboboan hilap lah pas siangna terus aya atuh naon sih pohon gitu tah eta kumaha eta mah teu batalkeun tos masuk mah upami di luar mah kalau mah teu kawis kuala teh asan dugi ka dieu batasan katalen nu batal teh ditelen eta pami tah upami kitu mah berarti nya ulih deui ka urang nya kedah bebersih. Soalnya masing gosok gigi sok aya wae geuningan. Aya wae. Naon nyelap lah kumaha dina waos tak kitu. Eta kudu dibersihan teng hilang gitu di antos. Nu mata kabaturna masukna eta di antos. Ya. Berarti panginten antawisna anu upami angkat teh, upami angkat-angkatan bepergian, angkat-angkatan tebih misalna ningali jarak ngawenangkeun teh tapi aya sabab misalnya karena pusing teh berarti lebetna karena udur paintennya udur sama gitu. Berarti tiasa wenang dibatalkeun selain di jarak. Meskipun hanya sejam paripaosna itu ngangge pesawat tapi pami jarakna mah tiasa wenang dibatalkeun. Langkung saya mah tahan sajam. Sajam mah kiat balad. Eta bisa hayang batal eta sajam. Itu. Sapertos kitu kanggo balad-balad ngadornya. Urang tina acara romansa ngador heula urang dicekapkeun bagi sakieu aja ke urang dicambung deui sareng bab-bab nu sanes postan atuh nuhun pisan sami-sami nuhun mangga sami-sami balad ngador janten tiasa aya pencaraan oge ka teh neng sami-sami pisan tos ieu bade angkat ka Jogja langsungnya mau ke Jogja Kapatihan bade janja kangge tajil tajil pisan kanggo lebaran kador sadayana ke urang tepang deui dina
acara romansa misalnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.